Lamun urang ayeuna aya dina posisi asa difitnah gitunya ku batur, ulah waka sedih, ulah waka ambek, ulah waka nyeri hate, tapi tafakuran muhasabah boa-boa ieu teh panginget keur urang. Lamun urang ngarasa naon anu difitnahkeun teu sesuai kan bae antep we. Tapi lamun urang ngarasa ieu urang teh rada kitu tapi henteu saperti difitnahkeun, perbaiki hirup urang. Jantenkeun fitnahan eta jembatan kanggo kahirupan urang langkung ati-ati deui taliti tur waspada dina ngalakonan hirup di alam dunia.